gambaran hirup manusia nu pemelendang tanda nyandang kahayang rumingkang dina pagelaran sandewara kahirupan dunia. Wayang teh sastra budaya baheula mangrupa boneka nu diropea mapande wujud manusia. Caritana direka nyutak gelar kahirupan insan. Direka bujangga waskita ngagelar carita siloka sasmita. Dianggit ku silip sindir dikukurup suruk simbol nu dinumpuk. Malar ngahudang rasa rumasa manusia. Ngageuing ati nulali kapurwaning dumati. Sasieun sabeureun bahan gesan teuteungeun ngundang luang tina wayang. Dana ieu kidalan baris ngagelar carita Jaya Perbangsa. Bagal carita dicutak tina seri Mahabharata yasana Resi Wiyasa ti negeri India. Jaya Perbangsa kaluhungan Dharma Satya. Ngagambarkeun luhurna ajen pangabdian Gatot Kaca anu ikhlas bibilasan paragat nyawa pikeun kaunggulan Pandawa. Ciri bakti hiji abdi nagri kalemah cai anak anu bebela kakolotna. Satria nyubadanan kana janjina panglima nagara anu nangtayungan rahaya warga nagara. Kumaha carita Jaya Perbangsa sagemeurna mangga urang sabi-sabi sakseni ti awit dugi ka wakasanana. Wilujeng nonton kasadayana.
kumaha cenanya Cep Omang Dupi ieu teh saha nu bade majen dinten aya apa anu ujian ke Cep Ijal Abdurrahman teh anu jelek paling Bandung sor payuna omanya kami tadi aja.
nu kapungkur mapai riwayat zaman baheula. Tulisan ti para wali rekaran para pujangga pranyata dina bag-bagan carita pawayangan. Dina nggoni ngagarap carita pawayanganana pada ngarek-reka basana pada mapantes adeg-adegna pada mapandekeun caritana nuluyuk jeung zaman tur nu ngajamananana. Bener jeung teu rame jeung teu kumantung kalau boga tanggung jawabna pranyata di dalam kasepakna. Dina nggoni ngagarap carita pawayangan sekasa wajar lamun dalang beda garap jeung metana beda haleung jeung caritana lantaran kangaranan manusia sok sanajan bung sarua hideungna ari karep jeung kaayana sok rajin beda-beda. Nu pentingan hiji seni padalangan tetep ngajer jejeg ajeg dina ajen ka adiluhunganana. Margi upama dikotek tak wayang sakotak teu anggang tina awak teu jauh tina wujud anu tantu. Estuning guareun jalma jaman kiwari anu daek tafakur tadakur lan tasyakur. Kang kinaria tuturning catur pupukaning cinarita nyariosakeun di pasangrahan ran dua tangan Prabu Batara Kresna ngangkir lilih Raden Gatotkaca Satria melajang tengah margi dina dinten ka-16 Baratayuda Baratahartosna dulur Yoda perang pranyata perang dulur turunan Kuru ngarepetkeun kakawasaan nagara Astina antawis pihak Pandawa lan pihak Kurawa. Margi dina dinten ieu Kurawa maksa nyuhunkeun perang diteraskeun ka Wanciwengi kitu kakajaman urang-urang Kurawa dina perang Baratayuda. Kiwari Raden Gatotkaca parantos aya di payuneun Prabu Batara Kresna. Tungkul marikut mukalir konjem pertala ajrih ningal pamor sang Batara. Watak wanto sang Batara dudung samanea tutas tina katimbulan kagagahan kasaktian lan kamandraguna. Itu kaya nana dina waktu ieu parantos aya di patiuneunana Sri Mahaprabu Batara
Iya sabda panjang sabda walaupun tiada ning asih ya dening asih iya kang asih ora ketara iya Tinun ing pasewakan busana maneka Tinun ing pasewakan busana maneka busana maneka warna kapus pinangunian yang pajain sarwa ya sarwa dina kayaan sonten Prabu Batara Kresna ngangkir lingih Raden Gatotkaca Satria Meljang Tengah kapakemahan Raduatana kitu kayanana tewantun sasauran sata acana Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ngandika denira mangsa ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun aris manis sungkan pangaruh lan wibawa kasep anak gua Raden Gatotkaca Satria Melajang Tengah ya kadir kapayun lingingna eserkeun korsina ya kadir supaya deukeut semua Allah putra nampi kana pembagi layan unyuk sumala
Pada ngatukeun sama baktos kaunyuk dampal sairawa. Ditampi nuhun kasep Gatot Kaca. Kudua leungeun kenca jeung katubuh simpen kula ning ati pun deui masyarakat. Atur nuhun. Kalina perkawis. Dina waktos ieu. Perang teh geuningan diteraskeun ka wanci wengiwa. Teraskeun kana wanci wa. Nah aya naon? Nah aya rusiah naon kieu teh wa? Ya, Kasep Gatot Kaca anak gua. di dudungan mah nya. Sabenerna kieu Mahasana. sawatarana ieu teh memang anu jadi senopati di pihak Kurawa dina wengi ieu pranyata Adipati Karna Wahidem. Pati karena Leres. Tah, kuayana kitu ari Adipati Karna teh ngabogaan hiji pusaka ngaranna nyaeta pusaka konta. konta nyapli dengek. Leres. Konta Basma. Ade. Upami eta konta Basma dipelesakeun dina wanci beurang tangtu bakal hancur sareha. Hancur. Nah, cenah bakal hancur sareha kusabab eta konta teh saluhureun bom atom. Nuklir mun cek bahasa Kiwari. Tak iya salah sahiji kasempetan supaya urang salamet sareha kalayan urang teangan tarekahna. Terus tah ieu anu jadi bingung wa naha saha anu bakal nyang hareupan Adipati Karna. Jadi kapusing teh ieu. Saha anu boga paningali awas oge seukeut pandang jika saha Gatot Kaca. Awon kape unyuk wa kumaha kasep panginten dua oge uningan wayah dalam putra panjenengan teh ngagaduhan ajian Surya Pringga nganggem ajian Surya Pringga watakna teh tiasa ningal sanaos dina kaayaan poe. Watakna awas paningali oge putra panjenengan ngagaduhan ajian Sabta Pangrungu ai watakna biasa nguping sanaos jangkrik aya dina liangan 7 kali lipat di manusia biasa. Saya nama putra panjenengan we anu janten senopati dina waktu ieu. Aduh. Kasep Gatot Kaca anak gua. Kumaha? Sabenerna wa teh teu mikeun upama hidup majeng ka Medan Danalaga. Putra panjenengan teh satria. Satria payus gugur di medan tempur, perlaya di medan Danalaga, pati di medan jurit. Wajar upama kitu. Kapanan putra teh salaku panglima negara, lurah tamtama negara, piraku teuing Ari Yai Abimanyu Kiwari parantos tilar tidunya Umayunan putra panjenengan aya asa payus keneh putra panjenengan. Aduh abong kena jiwa satria darah muda makin itu jadi kan bola. tadi nama wa teh heureum kuleta kasep hese rek ngedalkeunna ka hidup puasa
Da tadina uatenya kayak Romario. nuhun atuh kasep Gatot Kaca upama aya kasanggupan kitu. Heuk ku di Widya pikeun jadi senopati ka Medan Dadalaga. Wah, kasep jangan wa. Bingah amarwata suta. Bingah amarwata suta. Den mira ingkang samian alaga ya ingkang hamidangan iya Raden Gatot Kaca bingah nutaya kalangkung ngaktitu kayanan. Wah nuhun luar. Iya anu diantos-antos ku putra panjenengan dewa. Wah, iya. Hatur nuhun wa sami-sami Gatot Kaca. Mugia anu pangrestuna ti wa nya kuwa di restuan kasep kalayan kuwa didoakeun supaya hidup bisa unggul di medan tempur. Mugia doa wa marengan hidup. Matur nuhun wa. Tah kitu kasep Gatot Kaca putra panjenengan dina waktos ayeuna bakal nyuwunkeun widi ka Kangjeng Ibu nya sok penta restuna kasep rampung dauntas pangan ingkang katigas kantun pinara wa bra kasep Gatot Kaca. Oh kainira ya Lokai nira ya lumur wewe temilayang rana wewe temilayang rana milayang rana Lokai nira ya lumur wewe temilayang rana milayang rana sami-sami kasep Gatot Kaca anak bra gramian kasep waktu Gatot Kaca sapunyere pegat simpai kasep Gatot Kaca sok tembongkeun kasumangatan hidup salaku nunoman di negara sing jadi contoh anu patotoskeun nunoman nu aya di dunia kasep Gatot Kaca gerak kanan makalan Raden Gatot Kaca kayanana bingah amarwata suta bingah naka giri-giri saparatosna diwidian ku Prabu Batara Kresna kalayan kenging restu ti Dewi Arini Ratu Pringgandani Ibu maksad tatang-tatang halmau
ngapidakeun kuangan Cepot. abdi kan kan bingang pisan kan aduh luar biasa kan pokoknya malah Ya, doalah. abri ya kan lain abri siapa abdi udah eta maksudnya bakat iku bunga ya teh Kade. Ulah tengah teuing maneh perang. sumuhun agan abdi mah di sisi we ya buka dupa kebayangkeun abdi sok rumpung sirah Ya, kade. abdi mah pada gaple we kan ya sakitu eleh wae teh sia teh bukan bae sanajan eleh wae oge Doana cepot.
katiuping angin hajrah nuruhing puspita sumawur gandama kongas tumaduging grana tumaduging grana masung karji tengah asmara karji tengah asmara Kacarios pranyata Raden Gatotkaca anu parantos tatan-tatan kayana Kilura Semar Bandranaya Astra Jingalan Dawala anu ngaping di pasisian Uruseka tuna lampah naik iya pranyata di pihak Kurawa sami parantos tatang-tatang anu dipimpin langsung ku Adipati Karna kitu kayana nyaur rayina kakasih Adi Manggala anu janten kusirna Adi Manggala Ulah. hayu Mana? hayu urang yang skripsi Ada perantos satu. hei hayu urang jadi heula segera Mangga. Gatotkaca deh hebat lain mungkin guna hadir Mangga.
Atuan halai. Bangga. Sumanget urang berjuang wanita korban jiwa. Wah, atuh dina waktos ayeuna teh. Perang teh dina wanci wengi ieu teh. Wajah ho maneh mah. Oh banget. Geuningan geus cager maneh. Lan Geus cager. ya aya hibar we dina waktu sayeuna. Menuju penyehatan Allah teh. Syukur.
kayaan nepikeun merangan majeng ka Medan Danalaga den nira mangsangan tiga hadi manggala ulah kade siapkeun kana gajeng pikiran Siapkeun sagala anak. kareta kade kareta Kareta. tempo kareta pariksa heula Pariksa Dawu heula. parantos siap ulah. geus parantos ayo tuh ayeuna urang merangan Dawu. ieu teh ujian kasep Leres. kade kusabab ieu ujian urang kudu museuhkeun pikiran Leres mangga. ayo ini Ayo, abe. Ini. Hatsarios di Tegal Pulau Setra tempat lumangsungna Bharatayuda kayaan anak perang dulur turunan kulo dulur-dulur seueur anu gugur seueur prajurit anu mati tamtama anu perlaya lir pindang hurang marulu cing cararawo cing cararit silih banting penatingan lir munding rarakitan kuda papasangan perang bukat perang garukat perang campuh perang barumu kiwari perang dina kayaan wengi parantos dikawitan atuh di dua belah pihak antawis pihak Kurawa sareng pihak Pandawa pada silih serbu kayaan silakan hadirin perang dikawitan Hidup Pandawa! Hidup Pandawa! Ayo, dipinggang dari maya. Saha anu rek maju ka hareupeun kaula. Hayang nyaho cikan layanan kaula dina waktu ayeuna. Saya Pat Manegara. Iya. Pihak mana? Di mana? Pihak Pandawa. Mana pihak Pandawa? Ya. Kaulah pihak Noresital dulu. Sampai ke mana? Kurawa, pihak Kurawa. Ya, sok hayang nyaho. Wani marang aku. Wara wani teninga pakulanang kulan.
pada lenan lah dina waktu ini. Ya bagus. Bener sih. So, sanajan anjeun atos bencana kulit kaula mah gimir dina waktu ini. So, wani-wani jeung kaula dot. Ayo, kabeh maju.
benar sadina waktu ayeuna. Pecahkan kelenya. What? Oh, what? Di pihak mana? Aing di pihak Pandawa. Oh, Pandawa. Aing mana di pihak mana? Aing pihak Asina dari pihak Kurawa. Sok hayang nyahok jeung aing sagelutna sok. Woi. Nah, itu mana mah dugang degung sagelut teh. Woi. Anjir. Naon mana? Iya lagi, saya teh. Ya. Udah ya. Siap. Woi. Siap. Hidup Pandawa. Hidup Pandawa. Lain dia menang lawan euy. Lawan siapa? Lain pada. Bagus. Naon sia? Hidup Pandawa. Hidup Pandawa. Salah heuh. Sudah terdesak grup. Aduh, aing mah. Terdesak grup gitu. Ah, gengel. Pasisian dia nempuh jelema kieu jelema sia teh jelema blegung sia teh ai sugan teh cangcut baso mana sia teh cangcut bisa ngomong blegung ai sugan teh tempat buruk sia teh ya sia woi ngadegungkeun ka aing woi sia naon coba kadinya anjir, mending gede, oh. Kita kumaha cara ngagedean anak, wah. Aing mah, ya ngurus naon ge diurut ka maerawat teh. Sugan teh kasih Da geus usum ya maerawat oge. Wes. Dos ya. Leutik aja leutik. Ai leutik oge rancing geus ya. Aing mah kecil-kecil oke, semuanya kampung saya. Siap, wes, wes. Wing diperkawas ini. Waduh, mendingan itu, wes, wes. Aduh, dua kali. Katilu kali mah bisa jadi ya. Woi. Woi. Tilu kali bisa jadi leunuh hari. kudu neangan. Nah, Cici. Bulu itu. Kadang malik mentas yang bulu itu. Arek wah. Aduh.
Lain ari anu kitu di dieu nya. Dimual-mual. Daulah, naon? Ayo saya buru-buru. Iya yang palili ka dieu ye. Kelo sia naha? Eta peda we untuna ompong sarua. Awas ya, moal ditandatangan bae sia. Udah acan tuh. Agak sempurna dan kacau-kacau. Oh, teh. Mana sana plinya hoy we. Saha? Gatot Kaca ulah ngaganggu pasukan kaula sia. Ladenan ieu pusaka kaula. Sia. Dipaehan ku kaula. Awas. Dina hiji pusaka bakal jadi ribuan pusaka Gatot Kaca. Ladenan ieu. Ayo. Boleh maju, maju mengalah. Senjata tewa keluarkan. Iya. Oh, teras kedua. Teras kedua. Teras kedua. Panah-panah dulu, Gusti. Hah? Bantuan kunaon sih teh? Kudoa? Dibantuan baik kudoa. Allahu Akbar. Ya Allah. Masa kami buntung. Aduh ya Allah. Ya Allah. Masa kami ayah kene? Ayah. Syukur atuh ada ayah. Daulah, kades ya. Kades ulah tengah teuing dulu. Alah, bahaya. Hebat si Gatot Kaca. Oh, paingan ngabonggaan raksukan Kreanta Kusuma. Watakna moal aya anu bisa teurak kana warugan. Gusti. Kumaha aya di mangala? Muka eta sugan salira. Sugan teh kabantuan sia. Manawi we eta galuh peperanian salira. Ieu kaula boga pusaka pamungkas ieu. Ngaranna Kontabasma.
bakal bisa maehan si Gatot Kaca anu satadina ieu Pantabasma teh ku kaula rek dipentangkeun ka si Arjuna tapi ayeuna ieu poe ieu bakal dipaehan Gatot Kaca. Sia Gatot Kaca modar dina waktu ayeuna Gatot Kaca modar sia kuraja aduh sumputan aduh itu ke penonton siapa itu pindah deui awas kuraja sia Raden Gatot Kaca ningali Pantabasma anu parantos ngeblesur kayanana emut kana Purwadaksina Purwa marang wiwitan Daksina marang Wekasan kayaanana emut ka kasauran ibuna upami Pantabasma ngeblesak budak-budak Raden Gatot Kaca kada ngapung ngablesak ka awang-awang sing luhur-luhurna kitu kayaanana Raden Gatot Kaca teh mabur ka sajabari langit kitu kayaanana parantos ngaliwatan atmosfer kitu kayaanana So, Panta, tuturkeun kaula, Panta, ayo. ieu kota parantos tekiateun budak-budak Raden Gatot Kaca kayaanana bade lungsur deui ka kana lemah kayaanana nanging aya syaratan katinggalan pranyata ieu teh sukma manana guruna Raden Gatot Kaca kakasih kalabenana anu ti mimiti aya dugikeun ka ngemasing patina hoyong teterasan hoyong bebarengan mula sareng Raden Gatot Kaca Ayo. yo Gatot Kaca anak mah geus wanci na lo ayeuna balik hayu geus janji hidup terek balik bareng jeung mangka alam nirwana kasep Gatot Kaca hayu kasep pancen ieu Pantabasma disabet kusuk manana kalabendana kayaanana leuwih gancang mudak-mudak Raden Gatot Kaca Raden Gatot Kaca kakeunaan ku Pantabasma dugikeun kang ngemasing pati tumakaning pelaya hayanana keris manjing warangka itu kayana
kaluar tina warugana Raden Gatotkaca. Sing horeng si mana horeng ieu teh anu ngancik di Raden Gatotkaca. Pranyata tilu dewa sabta pangurungu bajingiri tapak ngenala kalayan panca braja kitu kayan. Keluar tina warugana Raden Gatotkaca. Sarakalannya batu, Gatotkaca gobor, Gatotkaca lo. Anak aing Gatotkaca, anak aing pahlawan Gatotkaca. Arimi, iya anak maneh Arimi. Gusti Gatotkaca anak ibu Raden. Gusti Pandawa, nepikeun kaki Pandawa Gatotkaca. Kemarin menetik sinebaran sari tutup lawan si Gotara. Kata jelas tidak wadah karena kalupan manusia melar dengan pabung sanawara dunia. Mugia kalah hikmahna pebangkeun urang sadayana dina hirup kumpul sadikit. Cak urang tunda dihajuan siang urang teu dihaneuleum hieup para tinggal ketinggalkeun mangsa datang urang sampeur deui. Sapunya pegat simpai paturai patepan deui pileuleyan tancap